Adik terus, Pak. Pak, terus. Nah, di Bapak kita mundur teh kalau kamu melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Ini mundur Dalamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun, geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Mangga wae Bapak, upami bade naik, mangga. Mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka Abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku Abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyarios naon atuh ri Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak. Iya, Bu. Dengekeun ku maraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peunteuan 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung awan nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong dugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Keur naon? Nuju ngadu ka leci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur kitu. Kolot-kolot ngadu ka leci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu ka lecina jeung saha kitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna. Bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel.
Din kadia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ya. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, batal hoream. Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba geura dina koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi salamet ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan Pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon Pak? Oh eta mah gampil pisan atuh pasihan we aspirin dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh upami aya sapi anu lempang di jalan raya dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Maknya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Jek. Naon nih aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Mane pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangga kalapa. Ari geus kitu,
Eta mah barang ada yang aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti Soledad terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngahaja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing, Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2, Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup camperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atulah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atulah 2.000 tah dibikeun ku Mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atau napi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetruk. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagetos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah muahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua aya godegan. Lain Sarua artis. Talu? Can. Kela hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ari Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantina ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, gitu sae atuh banyak. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cikal di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peuting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel.
Sok ena mangarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, iya sadaya pala putra bapak tos ngempel di dia. Bapak ngan hayang wasiatane anu manungtung. Sok atuh sok bapak enak wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. iya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu bu. Sumpah abi mah ameng ka mana. Abi teh nuju di jalan bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling enjing bu. Uina ka bumi nyedap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen ah mana mah. Mana datang ujuk ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna eueuhna naonan. Emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh si di cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama Ibu, ari Ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di jen ulin da, di ajelang-ajelangan. Jagoan urang mah.
Kamu orang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh kan maneh can ngobrol jago maneh teh naon. Sorry, saya mah rek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun di pebalatak kitu. Ini pak. Tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani. Sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Punten Pak, gugah heula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuas atuh kareureunnakeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran, emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, urang ulin papasangan deui heuh? Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Kala kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal leuh? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Nya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodor, teu bosen di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib sata acan Isya Bu. Nah, apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung pada maghrib saat acan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kaharep deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Udin, naon Ici? Mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila.
Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagingur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunnan hitutna dina kayaan dat hitut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga kaera lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk diotik-otik nepikeun ka dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan loba hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Bade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insya Allah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Har geuning ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Sim aya. Aya, Pak. Jadi sararea ayanya. Aya, Pak, sadayana ge aya. Papa masing regreg wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we Bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya ulah Surabi atuh, panu dipangheulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah,
we Surabi jeung hayam rendengkeun terus gebahkeun pasti heula hayam lompatna da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon Udin? Ih tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante etanya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepesep tuh. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran. Sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya Aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasaan ti kotok garing jang. Aki masuk aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu nengon nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasongkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nyaan disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Biceun geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak. Iya Bu. Sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin mah nu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Daniel, naon anjing? Adio anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakan anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung ureungi, sareng rambut manggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak,
ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos, abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi rek naraon mana di dia? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha mana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jelemana? Aya dua kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah, akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung Akang. Akang mah mau abi mah tiasa miluran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat, dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua, urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah kunaon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah. Tong digambaran ngewa. Nah kunaon kitu? Era. Kunaon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, kadeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Ieu acis di akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender. Dari Telkomsel.
Kang iya abi bade motokopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah iya entos. Kieu fotokopianana mangga. Oh, punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek kata rima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Ah, piraku Bu. Abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha anu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Euy, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? teuing atuh Nel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Ye, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Ah, lieur. Dari Telkomsel. Carita jagong jambu monyet jeung kuda. Meni ka era maneh mah jambu monyet. Nah kunaon gitu jagong? Eta coba siki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun daripada maneh kuda. Nah kunaon gitu jagong? Suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae dak ku sia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, terbiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya, duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, adi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus dahar nya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak beresih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun perabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ieu lomari. Ceuk saha si Cecep teu nulungan? Apan manehna ge keur mantuan urang? Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem dari heula teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana?
Nyatanya gitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag Bagong. Geus gede. Waduh. Allah siungna para rajang. Eta Bagong udah kuring lompat lah seterkebok. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah, terus? Nah, geus rada jauh eta Bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus nyihan maneh. Di udag-udag Bagong pikasinan gitu mah. Justru eta Bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak ciki dewek. Dari Telkomsel. Terus, Pak, ya, terus. Ya, sedikit terus, Pak, terus. Nah, di bapak di kita mundur teh kakak melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Mangga wae bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 bapak. Upami bapak protes, bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami bapak nyeros di kapal, bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, urang naik Jang. Tah pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge bapak mangga. Ari bapak bade nyares naon bapak? Muhun. Kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyarios naon atuh ari bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak. Iya, Bu. Dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peuteun 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Keur naon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana?
Sabenerna uing margo pamajikan uing kersalingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing kersalingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi eueuh sasaha. Kaloteng eueuh sasaha. Di gudang oge kosong. Di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean. Terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan euy. Nyapae we uing teh. Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Memang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din kadia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Cing sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Ya 800 perak atuh. Tah kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bat haroream? Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba geura dina koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh Incu, Ici? Iya ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi salamet ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah, eta mah teh sabaraha, Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rag-rag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu, ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan Pak. Bapak nu geus nabrak di tukang. Terus ayeuna nabet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina.
Tingali weh, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih tepuguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Maknya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucung. Dari Telkomsel. Cek. Naon nih aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, naon? Adieu, mana pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti Soledad, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngahaja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 atuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter saumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jirok sakilona mang? Mirah Neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atau napi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagantos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon Nel? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua aya godegan. Lain. Sarua artis. Taluk. Can. Kela hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun.
Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ada di kempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantina ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya we ieu motor si Kukut hiji. Oh, gitu saya atuh panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Ah, sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel.